seorang wanita dipotong di zaman Kangjeng Nabi setelah cager bebe jaga Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, lamun kula ieu kuari sanggeusna dipotong tobat ka Gusti Allah ditarima apa henteu tobatna? Kula geus moal deui lantaran inget orang hirup teh bakal paeh. Sanggeusna paeh teh da iman, percaya bakal aya siksa kubur, engke aya mahsyar, bakal ditimbang amal, ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim. Kula merenung kadinya kaduhung jasa ieu kula maling teh ta ieu mah kula ditarima apa henteu si tobatna. Kangjeng ditungkul teu lila tangga jol malaikat Jibril turun mawa ayat ieu, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Wallahu a'lamu bimuradi. Maka sahabat jelema anu tobat sabada nganiaya, tobat sabada ngalaksanakeun kajahatan, tobat sabada maling, khusus nama maling, umum nama perzoliman nu sajana roja'an sarikoti khususna di dieu. Tobat ka Gusti Allah, moal balik deui ngalaksanakeun maling, di sampingnya secara zahirna geus dipotong, dibalikeun deui hartana kanu bogana, nyaan tobatna nu mantak realisasi bukti daripada tobat. Wa aslaha ngabebener peramalanna, ngabebener pagaweanana, ngarapi pagaweanana. Ta eta teh cek Gusti Allah jelema nu tobat tina dosana kemudian ngarapihan pagaweanana diakurkeun jeung sakumaha mistina instruksi Gusti Allah. Eta cek Gusti Allah, fa innallaha yatubu alaihi. Maka sanyana Gusti Allah eta narima tobatna. Babari jeung Gusti Allah. Mantak jeung Gusti Allah mak mabniun alal musamaha, hampang gampang. Gampang jasa asal orang kaduhung tobat ka Gusti Allah ditarima. Ngan lamun urusan jeung manusana musaha berat tetep kudu dilaksanakeun. Tuh kitu mantak di dieuna ge dikuatan innallaha ghafurur rahim. Tadi teh geus dijelaskeun fa innallaha yatubu alaih, tapi di dieu maka innallaha cek tukang ngaji mah cukup bae padahal mah kudu innahu lantaran aya pimarjeunana ulah disebut deui innallaha da geus aya pirujueunana. Fa innallaha yatubu alaih innahu ghafurur rahim. Tapi di dieu teh ditendenan isim zahir deui bae, berarti ieu teh wadul muzhar maudhi'al mudmar. Tah eta nu kos kitu ngaranna bilaga, lamun aya alesan, lamun aya nuktah, mun aya rahasia. Di dieu rahasia naon? Izharu isbil jalalah, ngalahirkeun ngaran Gusti Allah anu kasipatan ku Ghafur jeung ku Rahim, nu mantak dinyatakeun make langsung ngaran Allah, henteu make domir deui. Padahal make domir ge cukup, tapi ditendelan di dieu ku Gusti Allah langsung innallaha ghafurur rahim. Masya Allah, bilagah nu geus kitu. Ta ieu teh khusus namah dina maling, umum namah dina seluruh perdosaan. Aya jelema tadina mabok barang dek kuari geus kakolotnakeun orenganan eta teh dosa sabaraha tumpuk meureun. Asana mah meureunanan ieu dunya sakolongna pinuh ku dosa aing. Mabok aya di aing, maling aya di aing, zina aya di aing, judi aya di aing. Deuh mun aing tobat kumaha ieu? Cak Allah fa innallaha yatubu alaih. Ulah sieun ka Gusti Allah ditarima obat babari. Baheula teh urang dagang teh tukang urangan timbangan bae kuari kakarak nyaho ieu ngaji horenganan kos kitu teh haram, kos kitu teh doraka. Wailul lil mutaffiqin allazina idza talu an-nasi yastaghfir. Horenganan neraka wel. Tobat ka Gusti Allah ditarima ulah sieun. Baheula teh mabok ditarima ku ari tobat, baheula zina ditarima, baheula kungsi ngabunuh aing teh ku ari tobat ditarima ulah sieun. Fa innallaha yatubu alaih lantaran innallaha ghafurur rahim. Jeung Gusti Allah mah nu mantak Allah narima tobat lantaran saknyana Allah
Ghafurun teh sigat mubalaghah fa'alun aw mif'alun aw fa'ulun an qasatin an badilun badilu kadituna aya fa'ulun ghafurun loba caritana bahasa-bahasa anu maedahkeun kana mubalaghah aya 5 nu ngitung 7 nu ngitung 15 loba di antara wajan fa'ulun ghafurun maha ampura geus mangkung mun make maha geus hese nyaritakeunana maha siswa bodoh tapi tah mah teu maha ghafur luar biasa tanding pangampura Gusti Allah maha rohim luar biasa nyaakeunana ka manusia dihampura bae ku Gusti Allah nusok didongeng-dongeng ku urang aya jelema geus maehan 99 datang ka hiji kiai nya teh deuk tobat bebeja kiai kula geus gabunuh sabaraha ngabunuh 99 aju wali kula deuk tobat kumaha kiai tabahnya saya tobatna mau ditariwa ke 99 mah cak nyana kiai korban terakhir cakal we ku nyana teh jebret bae 100 jadina bangsat tak kiai aing deuk tobat ku cenah teu bisa cenah gas beres jadi 100 gua ini gas cak cenah teh datang deui ka kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon ieu kula jawara juk geus maehan kula teh 99 haju nanyakeun ka kiai anu mun kula tobat bisa tante cak cenah henteu paehan ku kula 100 mun kiai kula kuari teu mere 100 hiji berarti aduh kiai geus geter-geter aya naon emang ieu kula ieu geus maehan 100 mun tobat kira-kira ka Gusti Allah ditarima tante ulah kakarak 100 cak kiai sadunya paehan ku sia Allah mah ngahampura ka sia nu bener tah ye nu kakarak 100 mah kecil tah leutik tah 100 mah 1000 2000 sadunya paehan ku sia haju sia kadung ka Gusti Allah ieu tobat jeung Gusti Allah mah nanaonan tah mah pinuh kolong langit ya ku dosa sia haju tobat ka Gusti Allah Allah mah narima jasa sorga sia mah nu bener ya kiai gosok lalagan cing percaya lantaran dina Al-Qur'an dijelaskan faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim mun Allah henteu da hampura deuk naon make bahasa ghafur deuk naon dan mantak loba jawara kulantaran percaya jasa ka ghafur Allah tilok sholat wani oh Allah mah ngampura cek kiai ono kiai jajan pugu dihampura aing mah dihampura jasa asal tobat kiai ge heseun goblok sia kalau bomong pokoknya mah aing deuk main deuk judi deh jalanan kayak dihampura ieu ku Allah teteh jawara lumayan takos gitu kita artinya percaya ka ayat tah pokoknya mah paeh sorga ngan ngojai heula sakeudeuh tuh kos gitu ya. Oh atuh kitu baca kana kula geus alhamdulillah kiai ayo balik bang nuduhkeun kula ieu geus tobat kiai jadi lembur atuh kitu bae oh cak kiai pindah ti leumbeur eta lantaran maneh mun teu pindah maneh diriung-riung ku anak buah maneh ku rekan-rekan maneh ku sobat maneh hese dek menghindarna lantaran nu ngajak mabok nu ngajak judi nu ngajak zina nu ngajak maling teh aya di lembur maneh dirinya ku ari mah pindah bae jung ka lembur anu pasantren di ditu cicing di ditu ulah ka lembur deui bahaya sia ka lembur mah bisa tobat nuhun atuh kiai berangkat begitu berangkat tek tengah jalan pae hai eta jelema teh tengah jalan pae malaikat azab turun ini makanan gua ceknya ieu mah neraka kajen ku kumaha ge turun malaikat rahmat tuh bisa kitu ceknya ieu mah geus menang rahmat Allah canca cek malaikat azab teh siksa urang ieu mah tenang heula heula ceknya lantaran pannyana teh ieu geus tobat ge pancar ngalaksanakeun salat galaksa tobat-tobat ta doang can datang ka pondok ka ditu deuk pasantren can datang nya teh deuk tolabul ilmina can datang cedeuk ke dia kan ngabunuh 100 banyak kudu dikasorgakeun teu bisa lantaran tekadnya na geus bulet deuk masantren deuk ngaleungitkeun deuk ninggalkeun pagawean-pagaweannya tetep sorga heh sebarangan bae kurang atuh ya penduduk aing neraka perebut malaikat adab jeung malaikat rahmat teu beres kabeh
laporan ka Gusti Allah cak Gusti Allah kuari mah ukur baik nyana teh ka lembur nyana tempat maksiat jeung ka pondok pesantren nu dituju ku nyana mun deketan ka pondok pesantren berarti salametkeun mun deketan ka imahna berarti eta siksaeun ukur ku malaikat rapih begitu diukur ka ditu ka pesantren teh tah aya sekian meter ukur ka ditu ka lemburna aya sekian meter selisihna eta aya sajeungkal doang deketan ka pondok pesantren sajeungkal jadi leuwih na teh sajeungkal da cak malaikat rahmat deketan ka pesantren da gua ieu bejakeun ka Gusti Allah begitu ka Gusti Allah mun deketan ka pesantren sanajan sajeungkal salametkeun ka sorgakeun masyaallah fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim alhamdulillah ngeunaheun sana aya-ayat lantaran panu maksiat teh bapak urang baheula anak urang tetangga urang mun nyana bisa tobat ieu Allah mah babari jasa horenganan masalah jasa asal tobat ngaku pangeran ka Gusti Allah haju istighfar moal deui-deui kaduhung jasa moal balik deui bae pokona mah